Mual aya asar, mual aya membekas di mana, mual aya ketenangan di hatena bener. Itu jelema teh solawatan wae. Pas solawatan lagi naon 4.000 pas 10 opat jang naon ngarah beunghar pan aya ngarahna eta nya. Tapi hirup nanti anggar teu robah. Jeung tatangana teu akur anggar. Ngomongkeun kagorengan batur masih aku masih keneh. Masih kene gampang gede ambak masih kene padahal sok solawatan sabab solawatanna karena haliah dunia lamun amalna karena Allah robah akhlak urang maka robah nyalira nyariosna bakal dijagi ku Gusti Allah teh moal gede ambak bakal nyaah ka tatangga dan naon aya asar akhlak nawi ibadah teh kada aya asarna teh kitu nalika ibadah aya karena Allah mah aya asarna ngarobah akhlak tapi lamun ibadah lain karena Allah kana haliah dunya teu aya asar kana akhlakna jang dunya we matak menggembung dina hati cinta dunya hubud dunya numawi kanggo pribados mah lamun hoyong aya ikhtiariyah amalan anu jang kangge dunya kedah dipisah bu tes ulah da kengeng urang oge wasta'inu bisabri wassalah sungkeun ka Gusti Allah teh ku sabar jeung salat teh ngadoa nya teh urang hoyong aya ka hoyong mangga rek maca waqiah rek salawatan ngan kinten-kinten kedah gaduh amalan anu khusus ka Gusti Allah anu dikhususkeun karena Allah bisi teu kabagian ke di akhirat nya maneh mah unggal poe teh amalan teh jang dunya we iraha jang kami nah karena Allah na teu aya tah kalah dipisah eta teh matak aya amalan ikhtiariyah aya amalan anu khususiyah dina thariqah mah umumnya thariqah mah khusus tah thariqah mah sadayana thariqah mah karena Allah sadayana oge aya tapi dina amalan thariqah oge masuk masihan kiai teh naon ieu jang amalan jang anu ieu mah jang anu tah eta mah ikhtiariyah kada dipisahkeun anu ieu mah jang khususiyah karena Allah karena Allah ieu mah jang kana dunya. Jadi eta teh